يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fi darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah liyubahiya bihil ulama'a aw liyumariya bihi sufaha'a aw liyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Man arisaha jalma, barang siapa tolaba eta neangan si iman, nyupri si iman ilman kana ilmu nuker dikeureuh ku urang, ilmu nu kumaha mimma tina buktina perkara ilmu ieu teh yubtago anu disupri anu diteangan bihi ku ieu perkara naon wajhullahi ridona Allah. Ilmu nu kumaha ilmu anu mana ieu ilmu teh sakurna diteangan teh naon ridho Allah, lain nu sejen-sejen. Berarti maksudna ilmu syar'i, ilmu syar'iyyun. Naon ieu jalma alasanna neangan ilmu agama liyubahia, karena rek mun urang mah ngagulkeun ieu si iman, rek ngagulkeun atau rek menyaingi. Liyubahia karena rek ngagulkeun ieu si iman bihi ku itu ilmu, rek agul ka saha al ulama ka para kiai ka para ulama. Jadi neangan ilmu teh rek naon atuh, rek nembongkeun bahwa urang teh pinter. Panoba ustad yo di lembur teh kira-kira nyahoun urang teh. Jadi tujuan ilmu ieu teh hayang naon, kira-kira urang mung eleh ustad saja. Padahal mah keun we urang teh ku Allah teh dititipan ilmu teh boga tugas masing-masing sesuai kemampuan masing-masing. Nu dikaler sok jalankeun di batur ilmu sakumaha aya nu dipidul teh ulah silih serah. Tingali di ditu aya nu mucukul, wah dirarima ya. Lah ieu mah da ujug-ujug mah jauh setan di ujug. Liyubahia bihil ulama aw liyumaria, atawa karena rek mun urang mah rek ngadebat, rek masehaan. Auliu Maria atawa karena rek ngadebat itu si jalma bihi ku ilmu anu meunang capek teh rek ngadebat ka saha as-sufaha ka pirang-pirang anu bararodo. Kuduna nu bodoh mah dilempengkeun, nu tadina teu nyaho ku urang diberes-beres sina nyaho, nu tadina bengkok sina lempeng. Dari bengkok mau asup meureun. Kudu diberesan gitu. Lu tadi na poe kurang teh dicangan gitu. Da teu pararuga ieu poe mah jawabnya. Kudu pena budak sok hideung. Kudu caang cenah gitu. Sabab nyieun keur poe mah budak sok jadi dukun. Aya cenah gitu. Ya jadi kan ieu nya. Jadi rek masehaan nu bodoh. Ya urang teh geus ngaji unggal poe ngaji wae ya Fathul Muin, can masih diniyah, masih ibad. Amruk di nu bodoh teh sia mah. Tah, kadi asup kana dawuh hati. Jadi urang beuki pinter teh lain karena kabeuki ngeluh. Teu sian teh lain jika parek beuki. Awaduh karena kabeuki. Tong kosong nyari. Bunyinya dari nu pare muncul ka luhur mah eta mah apa pare naon ge. Rek masehaan nu bodoh. Aulia sripa atawa karena rek madepkeun si iman. Atawa rek mengkolkeun, rek ngarahkeun. Atawa rek mencari perhatian. Aulia sripa atawa karena yen rek madepkeun si iman bihi ku itu ilmuna
rek madepkeun bihi itu ilmuna madepkeun ka saha wujuhanna si kana pirang-pirang wajahna masyarakat kana pirang-pirang wajahna manusia dipadepkeun ka saha ilaihi ka siman. Jadi kira-kira orang di lemur teh jelema nempok ka urang teh sare rabun dina tarangna urang aya lampu pilipan. Aya teh ieu mah lemes atuh da ieu mah soalna nu diujina golongan ahli ilmu unggul. Jadi ternyata orang geus boga ilmu ge masih kencan aman. Nu bodoh jelas keamanan, nu bodoh mah da diancam atuh. Di lemah bodoh mah hirupna ge geus mayit. Padahal qobla mautihi memeh maut disebut mayit. Nu bodoh mah gitu. Berarti orang geus pinter hirup urang ge heula. Geus pinter ge kade waspada. Bisi paniatan kurang teu sesuai jeung sakumaha Allah maparingan ilmu ka urang. Di antarana naon cenah boga ilmu teh supaya urang diladenan ku sakurilingan. Jelema teh tara runduk ka urang. Madepkeun kana wajah-wajah manusia ilaihi ka eta si jalma. Maka naon tah cenah tah? Tujuan nu kieu tadi teh rek mun urang mah bersaing jeung para ustaz sakurilingan. Rek ngadebat jelema bodoh supaya diladenan ku jelema-jelema sakurilinganana. Maka naon lakia ya kok? Jadi lakia. Lakia ya pelekuy. Lakia tah amprok itu siman. Bakal bertemu siman Allah ka Allah. Tah nepungan ieu siman Allah ka Allah ilaha engke dina poe kiamat di padang mahsyar. Wa huwa bari ari Allah alaihi ka eta si jalma. Padahal ieu teh kiai teh di dunia teh ahli ilmu. Da ari jelema mah tergantung keur hirup. Engke dibangkitkeun dina poe kiamat. Sakumaha manehna keur hirup. Lamun manehna keur hirupna jadi jelema bodoh maka dibangkitkeun dina poe kiamat dina kaayaan bodoh. Di mana manehna keur hirupna jelema ngarti maka dihudangkeun dina poe kiamat jadi jelema ngarti. Hanteu sakabeh nu ngarti salamat. Ternyata manehna berhadapan jeung Allah teh wa huwa alaihi bari ari Allah ka eta jalma banu eta lu bendung. Naon hartina atuh urang diri jelema ngarti, diri jelema pinter, ku masyarakat belaan cium tangan lagi teh cukup sakali. Nepi ka dapal suku ge dielapan. Ari pas amplop jeung Allah ke dina poe ka bendung Allah ka urang. Cing, ilmu urang di mana hargana? Maka dicontohan ku baheula aya anu boga santri nepi ka teu kurang ti 60.000 bar siso teh leuwih ti 220 tahun anjeunna ahli ibadah nepi ka 60.000 santri halal liber kabeh. Jadi urang bisi hayang ka mana oh aya teh aya jadwal malam Minggu cenah di Pagaden geus kudu make motor hiper. Aya nu juga halal liber eta mah. Halal leumpah. Halal liber tah eta bar siso kumaha ieu suul khotimah. Keur naon dia teh keur jadi contoh ke urang kade waspada bisi urang ahli dina ilmu ahli dina ibadah nepi ka kapangih barokah ku santri teu kurang 20.000 zaman harita ternyata maot teu mawa iman. Nah urang mah teu jadi ustaz teu jadi nanaon jelema tukang kuli jelema biasa ibadah ge sakedar salat 5 waktu paling lebah puasa bulan Ramadan unggul tapi maot mawa iman. Untung ieu mah husnul khotimah coba lamun moal teu mawa iman. Naon hargana santri 30.000? Atawa bal ambin bakuro zaman Bani Israil baheula. Kumaha anjeunna boga jamaah nepi ka di majelisna teu kurang wadah tinta paragi ngacrong paragi ngalogat paragi nulis teh teu kurang ti 12.000 wadah tinta. Kumaha akhirna suul khotimah ahli neraka. Rek ngagulkeun naon? Cek urang santri boga 60.000 boro-boro. Boga jamaah lebih dari 12.000 jika bakal minta orang boro-boro nu itu wae ge cilaka. Nah, itu keur contoh ke urang. Nya. Iya mah geus aing udah gitu mah ini teh yang ngaji aku jadi ulang di pokos itu. Loba ancaman kok mau nu bodoh. Artina urang teh ditingkat-tingkat tinu bodoh kumaha carana supaya urang boga ilmu dari parentah ku Allah neangan ilmu teh daek ngaji geus ngaji bisi gede hulu dibere riwayat eta jadi ulah katipu ku bahasa naon teh nu eta teh geuning naon teh la yunajiya ahadan minkum amalu
Moal aya amal urang gitu moal bisa nyalametkeun ka urang moal. Tuh cek urang teh boga pikiran nya geus ari kitu mah. Da ka surga ku rahmat Allah geus aing moal salat moal naon. Ingat inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah teh deukeutna jeung jelema nu nyieun kahadean. Sedangkan hiji perkara barang hade moal kasebut hade lamun teu ilmuan. Moal aya jelema ujung-ujung boga ilmu lamun teu ngaji. Berarti intina jelema nu nyieun kahadean teh adalah jelema nu daek neangan ilmu. Teu daek neangan ilmu mah lain hade. Mata amal lagi lain amal soleh. Rajan tukang berjamaah, najan tukang puasa umal poe. Dilakonan terus nyaho teu ilmuna. Ilmu berjamaah apa? Ilmu puasa apa? Cikira amal soleh lain. Cik almarhum mama sehuna nu kitu mah lain amal soleh. Jelema ge lain jelema soleh, najan bisa sarung oge sosolehan. Cing ai sosolehan lamun ka surga nanyaan moal. Oh waduh lamun amal soleh surga ge susurgaan beuneuh. Tak kudu nyaan sagala rupa ge. Mun haji udah boga kuda. Tak ngalakuin lagi kudunya. Kawin kudu kawinnya. Coba lamun tiga budak kawinan budak nage budakan. Ngalakuin lagi. Lalakunya mah waduh lah. Jadi sagala rupa kudunya. Jadi hayang amal hade urang teh ngaji lagi kudunya. Lamun gaji kudunya urang dinyaan penting rek jadwal ngaji urang ulah capek teh bisa itu geula. Urang teh ulah nyaredeting kana keterangan keun bae nu penting hadir pokona mah sanajan urang tibra kacatet 7 karamat bakal dibikeun ka urang tong loba kadinya unggul sing kabita jelema mangkat ngaji jeung bebeunangan bari jeung ilmuna ulah sakedar aya ganjaran unggul sabab anger an ibadah mah tetep kudu naon kudu make ilmu matak diakalan cenah kira-kira tuduh sugan panon teh dinaonna dalam di kopi ya, lain diuyuk kopi lagi di kanan mata ke. Saking hayang bentar, hayang menang ilmu. Lebih ke baheula mah cenah sakeun Syekh Ahmad Badawi. Pan anjeunna 12 tahun teu film tapi kasocana teh teu aya nu bodasan. Beureum kabeh. Lamun tumbuh teh nyopot cai uyah asupkeun kana mata. Enggak sareng teu kudu cai uyah kudu liga naon teh tuh. Kira kudu mah atawa teu kudu kana kelek-kelek teu. Masare mo. Oke, insyaallah. Allahumma ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa 'allimna ma yanfa'una. Wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubillahi min ahwali ahlin nar. Allahumma ya Allah ya Tuhan sayyidal alamin. Amin. Infa'na muga mere manfaat Gusti na ka kami. Infa'na muga mere manfaat Gusti na ka kami. Muga mere manfaat Gusti na ka kami. Mere manfaat kana naon bima kana ilmu. Bima kana ilmu. Alam tanah anu ngajarkeun Gusti ka kami. Alam anu ngajarkeun Gusti atau nu masihan terang Gusti maparinkeun ilmu Gusti na ka kami kana itu mah domir eta na ayeuna bima kana ilmu alam tanah anu parantos ngajarkeun Gusti ka kami kana itu mah anu mana ilmu tos paparinkeun ka kami tah ieu mah nyarita bab hakikat ieu. Jadi ternyata urang meunang ilmu teh saha Allah nu merena teh sanajan urang teh boga ilmu tetep antarana melalui kiai melalui ustad artina kiai mah teu berdaya la haula wala quwata tetep anu masihan ilmu mere paham tetep Allah tadi dia teh urang teh nya mata pantes lamun urang cenah ngaji hayang nepi ka kaharti beh dituna teu cukup kaharti hungkul hayang nepi ka jadi amal kana diri urang maka neangan ilmu teu cukup sakedar nyaho ari sakedar nyaho tuh muka YouTube babari zaman ayeuna mah hayang tatanya muka Google gampang aya AI sakampung-kampung sok ditanya AI teh pinter eta ditanya ieu irobna naon ngajawab berebet pinter eta teh sakedar hayang ngarti mah tapi urang pan dina ilmu teh cukup ngarti hukum hayang manfaat hayang barokah nepi ka saur Abu Yamaliki
sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa nafuhu biridos. Mun urang hayang menang ilmu sing getol, mulang-mulang ilmu sok sing ngaji sing getol ngan manfaat jeung barokah mencan aya. Karek sekedar nyangsang dina otak hungkul. Mun hayang manfaat kunaon cenah wa nafuhu biridos. Kudu boga ridho guru nu nyampekeun ka urang. Rek manfaat di mana pugujeun guru nage masih ya. Lamun bogoh ka anakna teu dibere. Ada yang bisi pernah boga kasus baheula gitu. Aya era ka guru teh bogoh ka anakna teu dibikeun. Aya ilmu teh barokah, wa barakatuh ari barokah ilmu sajabana dipake ku awak kurang manfaat. Oke hayang ka alam manfaat ku sararea sakulilingeun naon bil khidmah. Ieu nu paling ieu mah khidmah ngabakti kan jadi guruna. Naon katingali guruna butuh urang diladenan. Bahkan cenah saur kersana Mama Kiai Ahmad Toha Mustawi mah ilmu mah ladang khidmat 75% dawan aja salian teh eta sesana 25% pekteangan ku cara ngaji. Ari Mama di ditu mah naon cenah 50% khidmat 25% ladang balagan ngaji kaos kieu ke 25% ladang hafal jadi kobong gitu. 50% tetap khidmat mah di atas di luhur. Maka dicontohkan ku Mama Sobari Cibedus ngaji itu pernah ngaji belasan tahun ngamon domba cobain untung haji opi ngamon domba wae ciri ta bakal pinaonan ya pinamaeun Mama Opik ngahidmat ka guruna hayo we ta eta hese mah pokona mah tingalikeun aya jalma nu masur ilmuna moal jauh sedek hayang nyawa jero-jerona pasti ujung-ujungna hiji meunang duati guru nu kaduana meunang tapak ngabakti ka guru ladang ngahidmat ka guru pasti teh tapi kapan aya bae aya santri aya kitu teh santri teh pas santri nanti budak teuing budak pisan leutik keneh ku guruna teh dieureyan ujang mah cenah tong makan naos we naon atuh cenah Mama eta we ieu Mama boga tangkal buah engke bisi daunna murag bulungan dunak awadah runtak bulunganna kitu oh nya mangga Mama ayo we mana cicing dah nabeun tangkal buah kita aya murag maseukeun kana waktu teh aya pas putih mah bergujuan biar gede oh santri ngararumput talali berat Mama nak bade keluar bade abdas eta naon wah dapur tangkal buah cinutut gitu direret jiga budak gitu ari pas disambeutkeun ujang keur naon di dieu nuju bulungan daun buah Mama eta hujan oge atuh ngiuhan apaan ceuk Mama cenah bini aya nu murah ku teh bade dipulungan jang disukan balik Mama geus amplok ilmu mah ridho Mama balik teh ka pondok langsung nah ngaji kan bisi urang teh boga budak mulungan buah ada kawas gitu naon tak barokah hidmah kok bisa nyelehkeun ngablesan nyelehkeun batur hidmah teh cenah cek paribasana batur nguping ka aya salah sawis kasepuhan yuswana tos 80 tahun langkung urang nyuguhkeun ciherang ka guru urang batur nu ngaranna imam ke bakal eleh urang urang teu ngaji ngomong bari jeung nyeusuhanana gitu bari jeung jadi naon neangan ilmu pesantren ternyata nu bodoh ge bisa berhasil nu pintar cantantu kumaha carana eta paling pisan gede dina urusan ilmu agama adalah ngabakti ka guru eta paling gede bisi urang leutik harapan urang pada di sakola keur di lembur budak ikut nol wae di lemurna teh atawa bisi kieu lamun urang teu apal adab-adaban mondokkeun budak nalikan ningali budak urang keur di pasantren ternyata buku guruna keur digawekeun ambek kalau teh nah ada kadir kerek di pasantren keur rek sinang ngaji karang kasuna gawe di sawah ngamon kebo segala rupa tah bisa jadi kegagalan budak urang teh dina sabab tingkah laku nu jadi kalau teu apal adab-adaban mata
Nu jadi kolot mah urang anu keur boga budak na mararatot pasrahkeun ku macet guru we. Rek dikumahakeun oge. Rek dipebes-pebes na kotakan sudah kajian yang baik. Bima alam tanah wa alimna jeung muga ngajarkeun Gusti na ka kami. Wa alimna jeung muga ngajarkeun Gusti na ka kami. Muga ngajarkeun Gusti na ka kami ma kana ilmu yan fauna anu manfaat ieu makna ka kami. Gusti ajarkeun ilmu-ilmu nu matak manfaat keur kami, lain sekedar manfaat di dunia hukul di akhirat nu balik penting manfaat. Wazidna ilman jeung muga maparinkeun Gusti na ka kami. Nah, ieu ladang ieu. Jada teh muta'ani bisa dua rupa. Bisa maf'ul hiji, bisa maf'ul dua. Maf'ul bina dua. Di mana-mana jada bermaf'ul dua, maka bimana akto. Jadi lamun ieu teh mah wa'atina ilman. Wazidna ilman teh wa'atina ilman. Wazidna jeung muga maparinkeun muga masihan Gustina ka kami ilman kana ilmu. Ilmu nu mana ilmu urang can nyaho kitu. Nu geus apal hayang dipaparnon, hayang dibere manfaat, nu can apal ku Gusti hayang ditambih-tambih dipasihan deui. Walhamdulillah jeung ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah ala kulli halin. Urang puji ka Allah teh ala kulli halin kana saban-saban tingkah, kana saban-saban kaayaan. Rek dibere beunghar alhamdulillah, dibere miskin alhamdulillah, dibere cager alhamdulillah, dibere gering oge alhamdulillah, dibere boga duit alhamdulillah, teu boga duit ge alhamdulillah, boga budak alhamdulillah, teu boga budak ge alhamdulillah, dibere hujan alhamdulillah, halodog ge alhamdulillah. Eta alhamdulillah ala kulli hal. Bisa mah kira-kira urang. Jadi urang mah alhamdulillah maka si abage sakieu oge. Nah, geus kitu. Kabagian kopi alhamdulillah, kabagian oke kontruk. Alhamdulillah geus tarima teh. Wa na'udu jeung nyuhunkeun pangraksa kami atawa nyalindung kami urang pondok. Wa na'udu jeung nyalindung kami billahi ka Allah. Nyalindung kami billahi ka Allah, nyuhunkeun pangraksa kami billahi ka Allah tina naon min ahwali ahli nari, tina pirang-pirang tingkah ahli neraka. Kalakuan-kalakuan jelema calon pinarakaeun gitu. Katingali meureunna. Sanajan urang teh teu meunang memponis batur anu kalakuanna goreng wah ahli neraka ieu. Toh ieu mah nu kieu mah keur noong kana diri sorangan, panon dibere dua teh, hiji keur nempo cacat diri urang, panon nu hiji keur nempo kahadian batur. Jadi ulah dibalikkeun. Ari batur tara berjong mun kasorot wae saeta mah. Terus sorangan getol teh boga duit teh. Ada ya mata kurang rajin ngaji kade ulah mandang jore ka batur bisa jadi taufik dibalikkeun. Anjeun tadi sok ngaji cabut ku kami dibikeun ka itu getol ngaji ieu teh kieu. Urang nu sok rajin tahajud nempo batur nu tibra teh alah bila masarare ieu teh. Ieu nu butuh we ka Allah teh. Ya cenah. Patak almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid kantos ngadaokeun sing kade cenah. Urang nu sok udang ti peuting, nu sok tahajud urang ulah nganggap rendah ka jelema nu sarare. Di mana-mana urang nganggap rendah jelema nu sarare, tina sabab urang dina peuting harita nyari. Non makin nyari atuh, piaran nia pina. Tahajud urang teh kade, martabat urang najan dina posisina keur sujud jatuh, elek kudu sare. Jadi urang najan urang dibere ku Allah teh posisi daek ngaji, boga ilmu, rajin ibadah, nempo batur ulah nganggap goreng doakeun we ku urang. Gusti muga-muga gitu. Sakumaha Gusti parantos maparinkeun ka abdi taufik daek ngaji. Mugi Gusti maparinkeun ka aranjeunna pangeunah we nu jelema teh. Mata urang di jalan kudu minang moyong ka batur teh. Tapi mah ngahajakeun jalan ka dieu teh ka mana? Jalan muleuring ka celeng ka dieu. Koelan di jalan teh karunya gitu. Urang sami-sami sasareuna gitu. Kalau mampir. Ngajakan di bawah.
Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وبينفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه لنا وقربت لنا في ديننا فوصلنا إلى علومه ووصلنا بتعليمه Gusti